Ngesligara maruragan masehan tanah kuburan Kidalang anom Aisep Sukmana Mulia masehan tanah kuburan nu jadilah Tangrang ninggakeun tanpa lesan ikhlas luas pipilasan Bapak Eman Cisaan dedeh teuing duh jungajunan sanajan hankari tulang panutan tulang taleng wae teh aya pupuri kulit daging ilang musnah judi bungkus ku bumi sanes ku daun jati tapi anjeunna tetep langgeng nyanding dina hati kuring panutan nu mana kula hati kuring geus lisna daya tandingna danya anu kurang kalangkeun ukur nambihan kalangkang lamun kieu salawasna micinta taya hartina panyimpai udar talina pas ini kosong usina apa anggi gitu selang kieu lain rawang loba kaeling loba kaeling tayak gesan pamuntangan rek muntang ka saha kula nunggelis diri pribadi tayak berang ganti peting sudah kaperi mamah cici wasiat anu bager teh sudah kaperi lamun engkang anjenda waleh ngalangkeun palang siang mana selira no gencang ayah Widi Rosidanu banget kapirarai ngalangkang dina panyawan Ayah Widi ayah diantos di Sukamenak mun emut kanu saura sok matak neteliti aduh halah ngieu sok matak neteliti abah cenah moal nganyeri janji hirup reksa hati Abah Rosad Bojong Barat Purwakarta janji
nyanggakeun ka pakadus sahut kula. Tusangka dunia tusangka kemelire salamina sugang teh tetap cinta gening pegat duriatna mere janji sanyana horeng ukur ngabibita abong akena kanuhina paeman cisar jangan jihana tajeng buktina Pak Guru mak menuju manco di payun ainyo. Alhamdulillah. Kira waktu tepung mungkaran mastikeun ngajak rembitan tapi bukti nanyalan ngan ukur pika nyerian najan ayah kergan mati mah moal acara cengan jenah Dupi pakadus ica dacan kulem. Dacan. sugana teh bunga nyeri horeknya nasib diri kemana atuh kemana hayang panggih jangan jenah Ampun aujang nandang manawi dacan kulem. Bah, lamun kieu baluk karma pasti pegat jangan jenah kunaon teh aya sumping mata kesel ajeng-ajeng pangimaten salira pundung pedah lawas teu